Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Sareng sim kuring mang hanang beyo. Urang ngadongeng deui. Urang neraskeun jajar acarita anu katuna dina dinten kamari anu dina jajar carita si celug hayam goib. Mugia atuh malah mandar sing janten hiburan wae mitra kanggo baraya di mana wae ayana. Wilujeng ngadangukeun prung tuluh atuh rek es bae ayeuna mah keun bae isukan mapageun pamajikan mah atuh ari geus kitu mah si Tarman teh ngadon sarewe nyegrek-gerek sorana mani kadeng sesegor geus ngambah dina alam impian peuting harita. Ayeuna mah urang caturkeun wanci isuk-isuk aya meureun tabuh dalapanan. Tapi katingali si Tarman anu masih keneh ngagoler keneh di tengah imah. Lilir soteh teh sabab kadenge aya sora jalma ti luareun imah anu hohoak. Bari kedoran panto imah. Hei, Tarman, hasuk sia euy. Kaluar montong babalicetan jiga balut sia. Sanajan nyumput kaliang kecopet. Ma burung kapanggih deuleu ceuk eta sora jalma nu tayalian ti Kibalung jawara bayaran ditahan juragan Somat pikeun nagih hutang ka si Tarman. Nya atuh si Tarman teh beunta pop manehna teh cacarita sorangan bari nguliyat saha atuh kawas nu gel wae kawasna bae nu nagih ka aing atuh keun sia moal burung dising hareupan moal make kabur atuh cung si Tarman teh cengkat kulutrak muka panto hareup geus kitu mah gantawang wae nyarekan ka eta Kibalung manehna jadi gede kawani atuh saha sia teu boga pipikiran atuh teu boga polo ngaganggu jalma nu keur hees atuh nagedoran imah batur sagala rupa moal edan sia teh kurang ajar deuleu puguh we dikitukeun teh Kibalung teh mani mun cereng ngan bae bari seuri boga kawani oge sia dewek Kibalung deuleu dititah ku jaragan Soma pikeun nagih hutang ka maneh deui euy hasok sia bayar sia lamun teu hayang dicangkalak jeung deui lamun teu hayang ieu imah dirugrugkeun deuleu si Kibalung semu ngancam ngeunah bae sia capek teh ngeunah di teu di eon atuh dasar bibir teh diwangku letah teu tulangan kurang ajar sia dawek mah bakal mayar atuh ceuk eta si Tarman. Sia tapi naha sada ieu tiap didatangan ku dewek ka ieu imah teu waleh sung ua geus kabur sia jeung nyumput ceuk saha sia nyumput aing mah eueuh soteh keur ikhtiar deuleu tah tingali atuh ceuk saha teu sanggup mayar ieu tingali ku ilaing atuh pikeun mayar mah aya atuh sapira hutang sakitu tembal si Tarman ngusiwal ngaluarkeun perhiasan emas teh pamerena rinyi ratu leungli teh puguh we Kibalung teh mani coloho nya hamper we atuh tetela boga geuning eta emas sakitu lobana hasok atuh geura bayar euy ceuk Kibalung kiwari mah leuleuy mudah-mudahan we si Tarman teh daek mayar tapi si Tarman lain daek kakalek mayar kalah kana nasdeum keraanan sia bongan maneh nagihna kitu ka dewek matak baribin matak ngarawiwirang ka dewek sia sangeut teuing dewek kudu mayar deuleu kiwari mah Kibalung anu malik nasdeum kurang ajar sia sugan kudu diwara sia mah nasihat apal ka dewek si Balung jawara nu geus kasohor keur si Tarman kajurungku nafsu manehna teh ieu sieun sok sanajan dibejakeun eta Kibalung teh marupakeun jawara nu geus kasohor jeung deui keur si Tarman teh hayang nyaho cenah pikeun ka mana kemampuan Kibalung teh rek dipecakan bae tipis sing hareupan sok sanajan si Tarman teh teu boga kemampuan ilmu silat dibangsatkeun sia moal teu pada ngagabugan deuleu kurang ajar sia
Curelat Ki Balung langsung darajang kiwari mah dambaleungeuna rek ngagampleng pipi si Tarman. Tapi sekali ieu mah si Tarman ngakilekeun beungeut na pros bisa salamet tina paranjang Ki Balung. Kiwari teu kanyahoan suku Ki Balung najong kana iga burung si Tarman. Hiuk cebrot. Alah. Bangkieung si Tarman meh-mehan rubuh ngabebengkang. Aduh, nyeri sia. Urang ajar ngabongohan sia. Rasakeun sia. Tambahan ku dewek deuleu moal dibere ampun. Hiuk. Kiwari mah peureup buleud Ki Balung terek ngagebrok kana careham. Tapi memehkeun kana sasaran teu kanyahoan aya nu ngagalaprak macok kana beungeutna. Eta nu ngagalaprak teh tayayan ti si Celug anu geus kaluar ti kurungna sanajan di kurunganna ku si Tarman. Galaprak. Kecok, cebrot. Beungeut Ki Balung beunang dipacok jeung disii. Ki Balung reuwas bari nyekelan pipina anu baloboran ku getih. Teu nyangka kulitna anu wedug teh bisa ketembus ku eta hayam. Kileung bae manehna mundur ka tukang barang bre digigireun si Tarman teh aya hayam bangkok anu sakitu gedena. Anu jangkung gede. Moal salah deui anu geus naraja ngagalaprak ka dirina teh tayan ti eta hayam. Hayam geuning. Hayam nanaon sia? Kurang ajar sia pipiluan kana urusan dewek. Ya pipi dewek nu peulih kieu sia. Puguh we atuh si Tarman ningali si Celug geus melaan ka manehanana manehna kiwari jadi bunga jung manehna cengkat. Hahaha. Panuju atuh hebat tetela maneh teh hebat Celug euy. Geus bela kadunungan hayo serang eta si Balung inum getihna deuleu. Kajideung si Celug narajang deui gerakanna cepetna keur nyahonya geus macokan kana si raja ngagalaprak nyiihana kana beungeut eta Ki Balung. Hiuk cebrot galaprak. Keok. Sanajan dibabukan ku Ki Balung tapi tetela awakna eta hayam teh teu asnaker. Katingali cileuna Ki Balung teh nepikeun ka katobros ku eta siihna. Bangkieung gebru. Bari papuket harita teh si Ki Balung manehna ngararasakeun ka nyeuri. Atuh gebru wae hari kiwari mah nepikeun ka kapiuhan eta Ki Balung teh. Geus teh bisa ngajaga kaseimbangan badan. Atuh ari geus kapiuhan mah harita teh eta si Celug teh nyedot getihna eta Ki Balung. Satu tasna wareg mah nguyup getih kadenge si Celug teh kongkrongok tarikna aker. Puguh we keur si Tarman mah bungaheuna keur mun musuhna teh kiwari geus kapiuhan teh inget demi alam alatan ku si Celug. Koloyong si Tarman ngadeuketan kerwek ngelek eta si Celug. Bari ngomong dicarita ditujukeun ka Ki Balung anu geus teu sadar. Rasakeun atuh bongana bet kumawani ka kuring atuh. Alus Celug maneh teh hebat euy. Sup atuh si Tarman teh kiwari mah asup. Eta si Celug teh diasupkeun di kana kurungna. Geus kitu mah kaluar dari bari merhatikeun Ki Balung. Anu can sadar teh inget demi alam. Rada lila merhatikeunana teh jeung nuwana eta Ki Balung. Untung we warga lembur anu nyaksian. Kudu dipanjur ieu mah ngaragancang sadar atuh. Majojoprak di pakarangan imah uwing atuh. Koloyong atuh harita teh si Tarman ka tukang. Kerelek nimba cai tina sumur, cur. Kana emerkeun. Rigidi guai dibawa ka pangarangan hareup. Teu antaparedi kuyur wae awak Ki Balung teh dibanjur. Korejat atuh udang eta Ki Balung teh bari walah wah weuleuh katingali beungeutna sepak sirahna baloboran ku getih. Ampun, tolong. Ampun, titah eureun ulah narajang ka kuring hayam teh. Tolong. Ampun. Manggeus atuh. Kiwari mah hayam kuring oge geus ngampih deui sia, hasok geura balik sia. Bejakeun kadunungan sia mun hayang dibayar hutang. Kutarohan bae deui. Urang ngadu hayam mun bisa ngalehkeun hayam kuring nyaeta si Celug bakal dibayar 3 kali lipat deuleu. Tapi sabalikna lamun hayam juragan soma eleh atawa keok, wayahna kudu dianggap lunas hutang kuring teh atuh.
Manggajang ku emang bakal diwartoskeun. Ih ceuk eta Ki Balung nembalan bari ngaberi gidi. Terus inget kana kejadian anu geus harandapan. Bet kaalaman ditarajang ku hayam anu aneh. Atuh ari geus ningali Ki Balung indit mah si Tarman asup deui ka jero imah. Karasa beuteungna teh lapar. Aduh, ieu peujit ngenta eusi lapar naker kudu neangan dahar heula enya sakalian bari mapageun si Ipit pamajikan uing atuh. Enya bari nyimpang ka warung Bi Encum tang tuayah kieu oge geus sadia kejo mah geus ararasak. Atuh teu talang ke si Tarman teu mandi-mandi acan ribut ngasupkeun si jelug kana wadah hayam khusus dijieun tina anyaman. Digigi guai si jelug teh dijingjing eka jublug lembur metohana anu dumuk di lembur Cihaur. Gedik si Tarman leumpang na manidangah barang ngaliwat ka warung Bi Encum. Manehna nyelang ngadon dahar heula. Sampurasun Bi geus arasak sangu teh hayang daang ieu. Da kuat ku lapar atuh Bi. Jang enjum geuning ka mana wae ujang mani ka kala tembong. Pas kamari mah ieu loba jalma anu nananyakeun. Jiga anu keur neangan si ujang. Nya heug ari rek ngadon tuang mah das arasak ujang. Ceuk eta Bi Encum. Jamak we Bi, ari jadi jalma kasohor mah loba nu nareangan atuh. Ditinggalkeun sakedeung oge. Mani loba nu nyalampeurkeun ka imah atuh. Puguh ge kuring teh tas balang siar Bi. Oh gitu ku tantenya. Terusnya baka mana ujang? Ka tempat jauh. Enya atuh. Ka lembur anu jauh atuh Bi. Anu deket ka pasir hayam. Oh gitu nya manawi teh tas kakaburan ujang. Da eta cenah. Anu nyarimpang ka warung Ibi teh nananyakeun ujang. Maneh teh rarabu rek naragi hutang ka ujang. Pajarkeun ujang teh cenah boga hutang. Teu kesaha Bi. Enya ari boga hutang nama boga tapi teu pira tuh. Da eta urut eleh tarohan Bi ngadu hayam. Kuring teh eleh wae atuh. Geus Bi gancangan jieunkeun alas lapar yeuh. Ceuk eta si Tarman. Nya mangga ujang ka atosan sakedapnya. Dari geus kitu mah Bi Encum tatahar nyayogikeun alas sangu. Lengkep jeung deungeuna. Sabada beres song diasongkeun. Tah ieu ujang mangga sok gara dituang. Gap atuh di tampanan ku si Tarman. Hekak bae kiwari mah dahar meuli ponyonaker. Ai kitu mah baketing ku lapar. Sabada beres dahar masong mayar urut dahar da kabeneran ari jang mayar dahar-dahar wae mah si Tarman teh bogaeun. Ieu Bi jang ngagantian urut dahar. Kuring ayeuna mah rek neruskeun di lampah atuh. Jongjon ari geus wareg mah. Nya bade teras ka mana ujang eta geuning ngajingjing hayam sagala. Rek mapageun pamajikan Bi di mah mitoha atuh di Cihaur. Heuleuh nya ujang. Da si Imang oge keur ka lembur Cihaur. Eta ngalongok adina tadi isuk tas ngajuru ujang. Ceuk Bi Encum ngabejakeun yen salakina teh keur ka lembur Cihaur. Sabab ngalongok nu jadi adina anu tas ngalahirkeun. Puguh we keur si Tarman mamane curing hak asa ku kabeneran tang tu ari jalma nu geus kalahirkeun mah. Tang tu eta balina teh tang tu bakal dikubur deket imahna. Ilaharna baheula masuk di damaran. Dikubur di pipir. Enya atuh Bi dikantun heula ku kuring atuh bari leos. Harita si Tarman teh ninggalkeun warungna Bi Encum. Saja jalan manehna teh bari kegerenengan we sorangan. Asa ku kabeneran atuh. Menang beja. Lembur mitoha aya nu geus ngalahirkeun. Rek diintip ku aing nah bener rek dicokot eta balina. Yang para si jelug atuh kapan kudu 7 kali euy. Jelug maneh bakal manggih. Bali euy sangan maneh bisa langgeng cicing di alam manusia sia. Keok eta hayam ti kawas anu ngarti. Atuh harita teh si Tarman teh neruskeun deui lampahna. Da anggang lembur Cihaur ti lemburna. Eta si Tarman.
barang tepi ka hiji memunggang. Manehna teh turun ka lande. Barang beras ka jalan satapak, aya tingbarga dua urang cal manghalangan jalan. Taya lian ti jalma-jalma nu rek naragi hutang ka si Tarman. Ka mana sia euy? Maneh teh Tarman sia. Kapanggih oge sia. Asok sia tong babalicetan tong nyumput sia. Bayar hutang maneh euy. Ceuk salah saurang eta jawara bayaran. Atuh saurang deui teh kacarita. Sia, kurang ajar maneh mah. Aya nganjuk sia, dedek mayar sia teh ha. Kamari sia teh le nganjuk tarohan. Keok tapi maneh jari janji sia. Hasok sia bayar. Ceuk saurang di. Tapi keur si Tarman teh manehna tenang bae. Naonan sia, menggatan jalan kuring atuh haling ingkah. Naonan nagih hutang ka kuring atuh, da moal burung dibayar atuh. Sia, tong ngalajokeun sia kamari didatangan ka imah. Tetela cenah. Eueuh sasaha euy. Maneh teh nyumput di mana sia? Di para atawa di kolong sia? Bawa sia mah nyumputna liang cocopet deuleu. Ceuk saha nyumput atuh. Kuring teh keur barang siar atuh kamari mah matak eueuh di imah oge atuh. Enggeus sia bayar sia deuleu. Mentong loba bacot sia. Mun hayang dikececet ku dewek deuleu. Kurang ajar atuh. Naonan mamaksa kitu atuh. Tah teh nyo ku ilaing atuh dewek ge boga jang mayar mah atuh. Ceuk si Tarman bari ngusiwa deui ngaluarekeun perhiasan. Sok atuh kadekeun tah. Boga geuning sia teh jang mayar. Hasil euy ka adi euy. Alah, teteh lah bener euy barang siar euy. Sok jang bayar jang lah. Ulah ngamomorekeun. Ari kana hutang teh kudu dibayar jang bisi ka bapa euy. Kiwari mah eta dua jawara teh leuleuy. Karaanan atuh kudu daek mayar mah. Soko mau urut aleh tarohan atuh. Bejakeun kadunungan maneh. Urang tarohan deui. Dawek boga emas atuh. Jeung ieu bamawa hayam. Bejakeun atuh. Urang tarohan deui kitu. Atuh ari dibejakeun kitu mah. Eta dua jawara teh ting harulang. Nah naon cenah kudu dilakukeun ku manehanana. Arinya tujuan kana pamentana si Tarman sieun ngabohong. Tapi nilik tina omonganna mah kawas anu bener-bener. Satu nu akhirna mah kawas nu badami eta dua jawara teh. Kumaha kira-kirana bakal bisa dipercaya teh jelema teh euy. Nya geus we Kang lah lang bejakeun kadunungan urang Kang. Bisa jadi lah. Nya keun we singka boborot deui tah. Emasna si kapeak lah. Kapan hayam dunungan urang mah maen bisa ngelehkeun euy lah. Ceuk salah saurang jawara. Puguh we atuh keur si Tarman mah atoheun. Heueuh atuh. Lamun enya hayam dewek eleh tangtu bakal dibayar hutang teh 2 kali lipat atawa 3 kali tikal. Tapi lamun hayam anu juragan maneh eleh atuh kudu dianggap lunas deuleu. Lah, keunang bejakeun lah ku dewek lah. Nya sia awas ya tapi maneh tong coba-coba ngabohong sia. Dagoan sia di imahna dunungan dewek. Heueuh atuh dagoan atuh. Keun heula dewek terek mapageun heula pamajikan atuh kalembur Cihaur ke dina poe isukan. Urang kapakalangan sakalian kapan dewek oge rek ngadu hayam jeung juragan Soma atuh. Euy. Ayo ya. Urang laporan euy. Ka juragan Dirja euy. Ceuk eta salah saurang jawab ngajakan ka batur ngapikeun ninggalkeun eta patempatan. Atuh ari geus sabada eta dua jawara naringgalkeun patempatan rek bebeja kadununganna nyata juragan Dirja. Kita si Tarman teh neruskeun deui lampahna. Sekalian atuh. Ngarah beres tah. Nu baroga hayam teh bakal dikelehkeun ku dewek. Bakal makalangan deui atuh. Dewek teh ieu si jelug bakal diabarkeun atuh. Moal teu ngajulaeu, moal teu ting jararungkal atuh kalojor tah.
hutang teh bakal lunas. Ceuk si Tarman manehna gede hate jeung boga keyakinan anu penuh. Bari ngagedik neruskeun deui lempangna. Barang anjog ka lembura Cihaur. Upang heulana ditanyakeun teh ngeunaan jalma atawa saurang awewe anu tas ngalahirkeun. Kabeneran di dinya teh aya anu keur di sisi kebon, keur kokored we saurang awewe anu geus aya umuran. Punten atuh bade tumaros ceuk. Aya naon Ujang? Rek naoskeun naon taun teh? Punten atuh ceuk. Nah laras di lembur aya nu tos ngancuru atuh. Laras pisan Ujang. Tadi isuk-isuk. Nya Nyi Isah taun teh. Tuh nu imahna lebah ditu tuh. Ceuk eta si Ece bari nuduhkeun imahna Nyi Isah anu geus ngalahirkeun dari isuk. Nya saha teh ieu teh Ujang teh sapertos sanes urang dieu nya. Kuring teh dulurna atuh rek ngalongok ceuk nuhun atuh nuhun. Bari geus kitu mah. Eta si Tarman teh muru ka imahna Nyi Isah. Bener we di tukangan imah teh aya pendil nyata tempat ngubur eta Bali Orok. Atuh itu jaluk hakaneun maneh atuh wayahna maneh kudu kaitu atuh gerahakan itu Bali atuh lamun ku dewek dicokot mah bisi engke dewek dikepung ku salembur atuh disangka nanahaon atuh ceuk eta si Tarman. Nitah kasih jeluk pikeun langsung nyokot eta Bali Orok. Kalawan tenungguan dititah 2 kali. Gajleng wae atuh eta si jeluk teh ngagajleng. Dina wadahna koloyong nyampeurkeun ka pipir imahna Nyi Isah kabeneran. Di pipir mah sepi da jelema teh arayana teh ditepas jeung di pakarangan imah. Kalawan tu ari si Tarman manyumput we di sisieun kebon nu rada nyamuni. Bari ngawaskeun ka imahna Nyi Isah. Katingali eta hayam teh kokoreh. Geus kitu mah kecok-kecok eta Bali Orok teh di dahar. Geus beres di dahar mah terus dituruban deui. Dirungkupan kawas anu ngarti engah teu katohyan. Geus kitu mah eta hayam teh nyampeurkeun deui ka si Tarman. Bari kongkorongo sorana teh maninggal wu. Beunggeus atuh wareg meureunya kakara hiji euy. Keun engke urang neangan deui sia. Bari diasupkeun dina ka wadah-wadahna. Eta hayam teh terus dikekelek deui. Jingjing rek nguruk kiwari mah ka imahna. Mitohana atuh teu kacaturkeun di jalanan nu akhirna mah tepi ka imahna mitohan. Nyata tempat dumuk matuh pamajikanana nyaeta Nyi Ipit. Barang tepi kadatangan teh dibagiakeun. Nya kumitoha lalakina anu keur aya di pakarangan imah keur narokan sulu. Maneh geuning Tarman. Tas di mana wae ari sia teh pagawean teh ngan ngadu hayam bae. Nepikeun ka pamajikan teh dicuelkeun, kalaka dianteurkeun ka dieu. Nah, cugan mah lieur sia teh ceuk eta mitohan. Bahasan kawas anu keheuleun ka si Tarman. Sanes kitu atuh bah abdi teh puguh parantos ikhtiar atuh balang siar ka dieu ge bade mapageun Nyi Ipit atuh bade dicanak mulih deui ka bumi atuh. Ngalek hayam teh sanes tas ngadu hayam atuh ieu mah. Tos meser hayam atuh. Tah ieu tinggal ku Abah. Abi cacandakan atuh bari ku siwal ngaluarkeun perhiasan emas anu sakitu lobana teh. We mata eta bahasan teh mani burial bunceulik. Alah. Lah hati salah ditinggalian Abah teh Jang. Eta nu dibawa teh kawas perhiasan emas. Nyamuhun atuh. Piraku tambaga atuh. Mangga sidik-sidik ieu teh kenging ikhtiar atuh usaha atuh. Bodang ti mana tapi lain menang maling Jang.
ulah suudon atuh piraku Bapak mitoha teh suudon ka isim abdi atuh piraku atuh. Lah syukur atuh syukur adi geus hasil mah nya. Sok da aya nyipit di jero jang. Langsung we ka jero. Usahakan naon kamari teh. Kamari teh milarian gawe atuh. Tapi eueuh lowongan. Nya abdi teh lelempangan bae kabeneran atuh. Ulin ka sisi gawir atuh. Nya ningal peti anu isina emas atuh. Ceuk eta si Tarman. Manehna teh ngabejakeun kejadian anu sabenerna. Pajar teh cenah eta perhiasan emas teh menang pamanggih. Sok padahal mah kapan pamere ti Ratu Hayam nya teh nyileungli. Ai halus milik atunya. Sok ka jero jang. Nyai, saraki maneh ieu mapageun. Ceuk bahasan kiwari mah. Manehna teh jadi atoh heunyeung bunga kedatangan ku si Tarman. Tang tuwe cenah manehna teh bakal kabaleteran, bakal kabere rezeki nu jadi minantuna. Eta ningali emas anu sakitu lobana. Torojol atuh harita teh. Nyipit teh kaluar imah bari kantawang menyarekan ka eta si Tarman. Dasar laki nurus tunjung. Naon sia mapageun? Geus hayang balik deui aing mah. Leuwih hade serahkeun, seserahkeun. Teu hayang aing mah kudu balikan deui ka maneh. Lamun geus kabur mah kabur we ulah ka dieu deui. Ceuk eta nyipit. Puguh we atuh si Tarman teh manehna mani colohok. Aeh kunaon ari nyai atuh bersasauran saperti kitu atuh. Puguh akang teh indit sotetos ikhtiar atuh. Ikhtiar kunaon akang? Puguh akang mah indit soteh. Kabur nyingkahan jalma anu nagih hutang sia. Kelakuan dengan ngaduh hayam bae, buah kamajuan. Lain ka merhatikeun pamajikan kalah ka nyangsarakeun. Ceuk nyipit keukeuh we. Mane nyangereng wae ka si Tarman teh. Tenang atuh nyi, tenang sabar atuh. Keun bae da eta mah karesep akang tiba heula atuh. Tapi kiwari akang teh bakal ngabejakeun ka bunga atuh. Tong sok nipu ka kuring. Ka bunga naon taeun teh? Kuring mah teu percaya, Kang. Tiba heula akang mangan ukur ngabohongan ka abdi. Ulah kitu nyi, ulah kitu atuh, ulah somseu atuh. Somong sekali atuh. Tingali ku nyai ieu akang nyanak perhiasan atuh, meuni harurung harerang atuh. Ceuk si Tarman bari nembongkeun perhiasan teh ya. Puguh we panon nyi Ipit teh teu sirikna mani dibelel-belel. Nah bener cenah salakina teh nu di bawahna teh emas. Kiwari mah teu nasdeung teuing. Kelana bener Kang kitu eta teh nu dicanak teh emas. Perhiasan kenging di mana atuh Kang? Nya bener atuh piraku akang ngabohong atuh. Imah lain emas palsu pek we pecakan atuh. Tah tingali kunci nyai atuh. Gap atuh haritas eta perhiasan emas di sidik-sidik ku Nyi Ipit. Teh lah bener bae. Eta teh marupakeun emas asli. Puguh we Nyi Ipit teh atuh bungaheun pisan. Alhamdulillah geuning akang teh kiwari teu ngabohong. Nya yap ka jero atuh Kang. Ngobrolna urang di lebat. Hayu bilih bade tuang heula ku abi bade disayogikeun Kang. Ceuk Ipit ngadahat kadadak dareh deh. Keur kitu torojol atuh mitoha awewena. Aya tetengan teh aya sora si Tarman ka dieu nyai. Anya emak, aya Kang Tarman. Nyanak pikabungaheun tos hasil usaha. Hasil usaha naon taeun teh? Kapan salaki maneh mangaduh hayam bae. Sanes emak. Tah tinggal ieu perhiasan emas. Mane sakieu seueurna emak. Nya sok atuh ka jero ujang. Emak mah ngilu bungah we nu aya. Atuh ari geus kitu mah. Si Tarman asup ka jero imah. Mitra waktosna parantos teu nya kapan deui. Cag heula urang tuna jajara carita si jelog hayam gaib dugi ka dieu nya
urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganhunkeun tina sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sagala kakiranganna nya, tangtos seueur lepatna tangtos seueur kirangakeun, malah mandara janten hiburan bae mitra. Sok sanaos mas emang masih keneh batuk tapi keun lah mugi tiasa ngahibur. Atuh mang pamit saheulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak